syukur ka nu maha kapangiran nu welas asih abdi nampi abdi pasrah kumarima nyanggakeun sadaya-daya mun Gusti anu kagungan. Sujud syukur ka kapangiran mulas asih remang abdi nampi abdi pasrah kumarima nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti anu kawasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes aturan baraya sadayana tiasa tepang deui sareng simkuring Abah Irwan tangtosna dina acara oseng obrolan singkat eng. Baraya sadayana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah sakumaha tadi bubukati aki kawi syukur ka Gusti Nu Maha Agung barang sadayana dipaparin kesehatan dina waktos ayeuna. Amin. Sim kuring parantos aya di Sanggar Seni Gending Gandari Kemot Group anu pupuhna teh teu sanes sadeu ya pangarsa Aki Kemot. Damang Aki. Alhamdulillah Abah. Alhamdulillah pisan kantenan kang sim kuring Aki tiasa tepang deui sareng Aki. Sumuhun. Tiasa naon namina teh nyawa mangsa-mangsa kentukan. Asa warara Zaman baheula zaman baheula urang teh pan sok naon sok dideuleu we ku bae ditinggali kuno sanes tonton urang isuk-isuk teh jam 7-nya jam 7 ku bare di mana eta teh urang harita teh urang teh di Malaganti gantinya leres di Priangan TV mohon dina acara haturan wilujeng anjing Priangan. Sanggar Seni Aki teh namina Gending Gandari. Naon ta maksudna dipasihanami Gending Gandari teh upami gending teh kapan ieu teh alat waditra mohon tos ieu karari teh ditunggu pemikiran dari teh nyarat tina pawayangan tina moyang Dewi Gandari Gandara-gandari mohon Gandara-gandari teh anu nikah pami tepat ili nya eta raras tah mangga nama ili. Aduh, Mang Ili alhamdulillah. Aduh, gandara-gandari iya sangat seni Aki teh kira langkung panjang tos aya kana 10 tahun. 10 tahun. Pasti lumayannya. Nah, Aki nyarira kawit terjun dina dunia seni sareng budaya. Ti kawit tahun sabaraha? Aki teh salarasna mati nuju ti SD oge Kantos sekolah. kantos kapungkur teh di SD Mariana. Muhun lebetna teh ka SD terus keluar terus lebet deui ke SMP keluar terus ke Unsil keluar deui terus ke ISBI Bandung terus keluar deui janten seluruh pi sakola teh tos ka alam kalebetan eta teh nutut ilmu di dinya teh sanes mun keur ningali wungkul kagerau keluar jadi anggarannya bodoh aja kan perguruan tinggi terus ober ku Aki mah bedanya ngas lebat unggul tas keluar janten panas sampai wae udah budak sakola oge budak Aki mah taramaya sakala dagen ka jero keluar ya kalebet keluar teu dapat nya bang teu teras semua tebe-tebe sang tukang channel eta gitu tahun sabaraha Aki kawitan Aki
terjun di bidang kesenian. Kesenian teh aki teh panginten ngawitan mah aki teh nya kitu geuning sok saur abah pan harita geuningan cik cenah atuh ka radio cenah saur abah teh. Beut ka radio aki teh sok siaran sunat teh di radio Bandung kapung teh. Dari Bandung terus ke Jakarta. Ke Jakarta gitu. Kantos wujud acan aya corona. Daros. Eta teh tahun sabaraha ngawitan di radio? 87. Tahun 87. Masya Allah tos lami oge nya. 87. Oh di Bandung. Dugi kan 82. Kela ti kawit 87. Dugi ke 82. Jadi mundur waktu teh nya. Mundur. Lepasnya. Aduh, Gusti, maklum Pak tadi geus sakola nonggen kalebet, keluar. Janten aki mah ngitung tahun teh mundurnya di 87 aki mah renang nembe kana kesenian, rek 82. Oh, janten mundur eta. Mundur. Janten. Tujuh teh tos ngawitan janten juara. Eta teh mu utamina mah juara dina vokal aki teh. Kapung teh. Pokah naon aki eta? Nyanyi. Kantos sa-Jawa Barat juara kahiji. Aduh eta aki. Nuhun. Waduh. Kalau eta teh anu patandana teh 100 aya. Seueur tina 100 aki jadi juara kahiji. Wah, luar biasa. Ngan hanyakal. Hanyakal naon aki? Janten anu 88 teh pego sadaya. Aki bener. Aki menang kahiji. Aki mah bener. Eta teh digana waktu harita lomba teh aki teh jadi guntunya. Jadi paregot. Aduh ya Allah. Aduh, saya ragu. Jadi mau katu ka dieu ya teh. Janten aki teh ngawitan ti tahun 82. Mun 82 teh panginten aki teh pas beledug-galung-galung teh ka Bandung. Nya diajar siaran sunah di Bandung di radio. Saatosna bangku. Ulah dibejakeun bangku mah. Wih, ke Jakarta. Kita di Tasik. 82 teh. Ngalih ka Amangan ke Bandung sana radio. Radio kenging genep tahun. Terus kita balik tapi ke Jakarta. Sanes. Uwi langsung atuh geus salah teh bener ngobrol teh atuh. Uwi heula ka bumi, wawartos ka ulah kedah Malapagedang. Nya mohon. Ka kolot heula terus di kolot kitu ukeun izin, ukeun doa restu ka Jakarta. Tak itu mah jelas. Janten aki teh 82 teh. Amang ka Bandung. Siaran radio. Nah, ada 6 tahun. Balik di Tasik. Ieu teh Tasik ieu teh. Tasik Karek di Jakarta. Kitu mah kato. Di Jakarta teh lami kenging aya kana belasan tahun. Naon damel? Lan? Naon damel di ditu teh? Muhun ka radio. Di radio. Leres eta mah di radio. Eta teh. Di radio ngawitan aki lebet 82 di Bandung. Nah aki teh bagian cari tower atau napi aki bagian dina cleaning service macam berat aya nama. Sana sakit teh alhamdulillah di naon teh istilahna teh di pasihan kawenangan aki teh nungguan desa. Jatuh satpam desa. Bila mana parum aki mah kalau siaran radio ada bagian nungguan desa. Siaran sunat. Dina sunat gitu. Tapi nama dina lagu-lagu sunat jaipongan, pop sunat, segala rupi. Dina sunaan we. Da bahasa Indonesia mah kita kaanggo. Eta teh kaanggo da. Kunaon? Janten logatna. Gitu. Logatna gitu. Kumaha siaran sunat? Siaran sunat teh sapertos kieu ya. Kartos. Kaca. Kekararik ngaring. Assalamualaikum wilujeng wengi mitra demu sadaya kumaha daramang dina wengi ieu. Alhamdulillah upami daramang mah teh pisan anu duseuneunkeun ku aki siang kalalungina sangkan wargi-wargi sadayana aya dina ginanjar kelujengan ginur karayuan berkah salamet aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala salawasna. Mangga ka para tamu anu pantos suping dihaturkeun kanggo
tuang paketan ala kadana ti kanggo depangan ka. Oh, sanes eta. Sanes eta. Maksudnya bade nembe ngawitan. Oh, dek kawitan. Oh, nya mah gitu. Mangga teraskeun. Ulujeun mangi ibu-ibu sadayana barakanca sadayana alhamdulillah panginten urang di rumah ieu tiasa tetep ngelawung tetep ngelawang ngalangkengan gelombang 211 meter radius Cinta Buana Bandung anu dijumantarakeun di Jalan Kemudi nomor 1. Eta emut kene. Emut kene. Eta babasaan emut ka di mana? Nah, buka aki bade siaran. Eta nyandak siaran nyandak acara Sunda teh lagu-lagu Sunda. Lagu-lagu Sunda. Lagu-lagu Sunda muhun. Tahun 82 eta teh. Sanes 82 mah namanya angkat ka itu. Oh, angkat. Gunung Galunggung. Muhun. Oh, jantan 8 sabaraha 8 tilu sampai terjun di radio Sinta tadi Sinta Bandung. Paraya geningan jeronya 82 atau siaran di radio di Palembang Kota Kembang Bandung. Leres. Nyanak acara Sunda. Pamit payun pas nuju aki siaran eta nuju rame lagu naon kieu. Kapungur teh lagu waktu pas nuju keluar di lagu ini anu mungguhi eta. Nah, eta lagu eta. Dina impena gitu nya. Lagu nu kalari bangsa Kang Haji Sorban Pali gitunya. Atuh tiah sangaheung panginten di musikan. Lan Pak Kang Haji Sorban Pali. Da Kang Haji tos Pali tos Pali teh sasaha di muhun gitu. Akang Haji Sorban Pali. Nah, Palidna ka Cikapundung Akang Haji kunamun balik ada harus boga duit jadi balik gitu eta lagu-lagu Sunda lagu-lagu Sunda Sinta baraya sadayana jantan aki kemota salah sawios anu ngamulai karena budaya Sunda terutamana panginten dina bahasa Sundanya ngalamungan dina ngisi dina acara siaran-siaran Sunda teu kenging isi gitunya ayeuna mah aduh naon sih nyaros bahasa Sunda ki kitu siga gengsi ayeuna mah gengsai dong cenah gitu terus ka Jakarta sami WD kata sih teh ki henteu di Jakarta lami kenging 16 tahun di ditu dengan Sandiwara Radio Radio kapungkur teh di ditu teh janten sandiwara naon teh san di ngebledog naon motor sana tenuju aya ngiringan aku tenang teh sama kepala aduh san di warata dina perkawis eta seperti disingserikeun gitu nya sandiwara ya eta ya sandiwara Sunda gitu muhun janten Sunda eta ge bahasa teh gitu muhun sandiwara Sunda yang miring di Radio Kayu Manis eta mah di Jakarta genging dugi ka 18 tahun ya laki kan eta teh di Jakarta urang nyanak acara Sunda sandiwara Sunda aya kitu orang Jakarta anu ngupingkeun kana Sunda ngartosan kana bahasa Sunda kapan di Jakarta upami Betawi mah memang aya hiji dua anu ngartosan kana Sunda namun sisina pan pendatang terus ada pendengar teh di Garut di Bandung di Ciamis di Kuningan wah pokona masuk nya anu arus hade ditu eta pamitan anu nu ngadarangukeun teh sapertos kadongeng atana pikeun kumaki upami dongeng mah pangitan ngange prolog daras upami sandiwara tunggal mah langsung untuk teh gitu daras tapi tetap bahasa Sunda nah teh araki masalah sawias jalmi anu multi talentan paraya sadayana multi talent apa kena anya do dina palaban eta mah pangahaya jadi ame aki pinter gitu adongeng mah liren heula janten dengan dongeng mah janten liren mah heula sariterusna teh janten teu kaasah si sonten teu kaasah anu margi
naon-naon oge upami diasah mah pan janten buah. Terus janten sekut marana. Janten seukeut muhun Janten maksudna. tuh amun dipelak, bade tetangkalan, bade bebetian, namanya jadi buah. Jadi buah. Oh, dipinter kena abi. Oh iya. Pami diasah jadi sekut. Jadi tara diasah. Aduh Gusti Dan. Jadi kurang seukeut Kayak mah insyaallah tuh barai salena beli gaduh semen naon wae kanggo asahan pasikeun ka Aki. Maksudnya lain ku asahan eta. Jadi diasahku belajar. Belajar. Pinter kena Akinya. Oh, mantap gitu. Aki tos nanti dongeng teh kami ogen pre. Lama pre. Bikin ka ayeuna ogen panganten. Pana pre teh deui, pan ayeuna teh tos urut TV. Radio-radio panginten keur make pan urung batok lantaran itu ka dieu janten kadang-kadang aya anu terangeun Aki so ngadongeng da emang teh film teh di lembur. Gitu di dieu di lembur. Ngatik barudak anu sakamampuan Aki dibikeun ka barudak teh gitu pasti. Oh gitu. Lebarnya Ki eta teh nya Aki gaduh ka parigelan dina ngadongeng film heula pangintennya. Film heula. Ya memang di sanes wae ku sabab Aki ngaieu kaset anu sanesna nyata ku kemajuan teknologi nya Eta leres. baraya pan ayeuna mah radio tos teu aneh. Malihan mah TV oge ayeuna mah tos aya dikantunkeun leres kan aya internet ya. Eta Aya YouTube, YouTube. Nah, gitu. Aya speaker. Naonnya? Aya medsos lah gitunya. Twitter. Aya Facebook segala rupi. Jantan dongeng teh jantan barang anu langki. Tapi insyaallah baraya antosan di channel Abah Irwan. Engke Aki kemot baris lungsur ti pakalangan. Sandiwara tunggal. Dina sandiwara tunggal. Siapa kita siap? Oh, siap. Alhamdulillah rabbil alamin. Jantan obat kasono kanggo sadayana khususnya anu katos dipayun sering nguping sandiwara tunggal atanapi dongeng-dongeng di radio. Insyaallah urang digelar di sandiwara tunggal atanapi dongeng-dongeng Sunda di channel YouTube Abah Irwan. Tonton sareng Aki kemot. Nah, seni karuun, seni warisan leluhur urang tetap benar tiasa. Ulah mikeun kahilapan Purwa Daksi. Adi Purwa Wiwitan. Adi Daksi Wekasan. Waduh, baraya sadayana. Rupina cekap sakitu guaran atanapi obrolan singkat simkuring sareng Aki kemot di sanggar seni gending Gandari Palihan Cisayong Cigorowong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Aki hatur nuhun kana waktosna. Duh, hatur nuhun. Hapunten ya diwagel panjenengan aktivitas Aki. Mudah-mudahan aya anu parang waktos urang sami-sami midang deui Ki. Leres dina raraga ngamumeuli budaya Sunda. Amin. Baraya sakitu rupina anu tiasa kasangakeun titip sakumaha tadi saur Aki kemot. Hayu urang sami-sami mulai seni budaya urang sadayana. Sok sanaos zaman semakin canggih, sok sanaos perkembangan seni senarang budaya anu luar biasa hebatna, tapi ulah dugikeun ka ngaluli-luli seni senarang budaya warisan ti karuhun urang sadayana. Atuh nuhun kana pratosarana, insyaallah urang tepang deui tangtosna dina acara Oseng obrolan singkat eng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.